Sampurasun wargi sobat sadaya anu dipikeman ku Gusti Yesus Kristus. Bagja pisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara Paniis Mana dina kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satacan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadehes ka mantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugi si kurnia ti anjeun nyaangan sareng nyiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus simkuring ngadehes. Amin. Para wargi, bahan lenyepan dina dinten ieu kacandak tina renungan wasiat anu tema mikanyaah ka kawas ka awak sorangan. Dumasar tina kitab perjanjian anyar nyaeta serat Efesus 5 ayat 21. Dugi ka anu genep ayat anu ka-8. Sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina Efesus 5 ayat 28 anu kieu unggelna. Nya kitu salaki kudu nyaah ka pamajikan, kawas nyaah ka dirina keneh. Wargi sobat wasiat nu dipikaasi dilebet Gusti Yesus, saha jalmana anu teu ngarasa girang suka jeung bunga mun hirupna aya dina kaayaan leuwih luhur ti batur. Hirup leuwih luhur ti batur hartina boga kawasa ngalakukeun naon bae ka batur. Dina budaya urang umumna lalaki biasana dianggap darajatna leuwih luhur ti kaum istri. Kanyataan ieu teh sok disalahgunakeun jadi alasan nyiksa kaum istri dugi ka nindes dina kahirupan rumah tangga. Rasul Paulus masian wejangan dina serat Efesus ieu ngeunaan hubungan laki rabi nu jadi kolot jeung budak. Oge ngeunaan juragan kajongosna. Khususna ngeunaan hubungan laki rabi dina rumah tangga. Rasul Paulus nekankeun yen nu jadi pamajikan kudu ngesto ka salakina jiga cara ngesto ka Gusti. Kitu oge nu jadi salaki kudu banget pisan mikanyaah kanu jadi pamajikan. Sapertos Kristus mikanyaah rela bela pati ka jamaah. Salaki kudu nyaah ka pamajikan lir ka awak sorangan. Sabab mikanyaah pamajikan teh hartina sarua jeung mikanyaah ka diri sorangan. Nanging kadang kawis mah urang teh sok teu imbang. Leuwih nekenkeun bagian anu nyaritakeun soal kawajiban pamajikan bae. Nu kudu ngesto hormat kanu jadi salakina. Saha bae ge jalmana moal aya nu ngewa ka awakna sorangan. Malah mah ngajagi ngarawat sabisa-bisa sing tetep sehat. Salaki nu mikanyaah ka pamajikan lir ka diri sorangan pasti bakal ngarawatan pamajikanna ku cara nyaah jeung hormat moal nganyanyeri. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa hirup mikanyaah ka diri pada sasama sapertos ka diri sorangan dina midamel kahadean. Dilebet Gusti Yesus simkuring ngadehes. Amin. Wargi sobat wasiat, dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat ngadukung kanal YouTube ku cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarangan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya sampurasun.